Si Narsi kira-kira di mana? Narsi. Narsi. Penting-penting namu. Saya mau gini sih. Sarahnya. Ayah naon ieu teh? Anak nanya masalah jai. Suka ada anyar kan? Heboh. Masalah gitu kan ente ayeuna ada proses perceraiannya. Entah hayangnya gitu abe aing teh cerai teh abe tereh gitu. Arek cerai deui wae. Heeh. Bosen ah. Sama kayaknya loyo tuh dah. Kamari mah hanya sih terpenting kamari ka dieu manehna. Liwat boboncengan jeung si Ici. Oh, jeung rada anyar kene. Pantesan tara imah. Mani nampok. Oh, aing nganjuan capek ah. Ada ete foto. Rumah ada Cina. Sama kayak aing jarang balik aing nate. Jarang balik. Gue sembarang kamari kuan dirabrak si Icina. Terus ayeuna rek kumaha? Rek ka pangadilan rek sidang. Mending urang ieu deui wae. Heeh nya, tapi aing si Edo jeung si Mumun ka mana? Cenah manehna mah rek ka ditu cenah. Ka mana? Kamari teh ka belakang da. Teh naon negangan supa. Wah, yakin nangan supa. Pan supa karek keluar karek pocunggul kumaha langsung dicabut. Gitu bising buruk manten cenah. Dia cewek apa ini? Waduh ah. Hayang teh. Lamun geus kanya wanita kumaha? Oh, geus kanya mana kan da rumah kayak randa ieu. Kurang labing we an beta di imah. Labing teh naon sih? Eta nu lampuna ketap-ketip. Kica-kica meureun. Lampu sen. Heeh, geus kitu lah. Tapi jangan kan kebaran. Ih, Leo. Ih, moal ieu moal urang da panyakitan ieu urang Ih, bu kena virus corona. Samar kan kainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek. Cuk. Gimana kabarnya? Ya ampun. Gelis banget, Cek. Cek Edo. Ada kamarana ieu teh. Ada kamarana. Ayam. Kade atuh mumun aya diuk teh Mana tolak liatnya. Oh si Edo. ayamnya mana eta tebak teh menang ngiri di karek kamari. Beuh lama kumaha meureunana gantian samun beulah emang ngiri di wae Narsi ngahutang wae ngahutang. Heuh kumaha tuh aya teu nganjuk meureun aya moal boga ayeuna mah. Saya dagang mana Pak? Mana? Eta teh ngawarung teh aya barang teh dagang es cendol dawet teh cendol dawet 500-an. Pakai ketan teh. Aki atuh. Kaki tadi itu gitu anu gitu. Oh, mau pasal lagunya. Eta malah lagu meureun. Kan urang teh nurun dina lagu. Asa ayeuna mun salah ka aing selingkuh kan aing teh jadi rada desa yang minimal. Ka mana? Dugem. Ih, urang setelan ge kieu. Ganti atunya apa? Kan karunya daripada di imah wae. Nunggu salah kita gawe. Misalnya mainnya main da emang nak puter. Terus ini hadiah. Yang penting orang duaan ya. Atuh ajak-ajak. Masa daek penampilan terus aing-aing. Mau naik ke dia sana main apa? Daek. Daek. Usah ngamawa sesak batur kamari. Hajin teh jangan ngepol maneh. Aduh geus semangat. Pan kamari buka ieu kerudungan ke. Oh. Ih, jorok mumun kade ditutup. Maaf, orang teh bersin wae pokoknya teh dicocokkan tadi ge pariksakeun nah. Tadi saya kan liwat. Jadi masih rada eta kan banyak. Ya salah kayak ini. Nya cara aya. Pasti saya datang wae nya. Geus 5 poe teh balik. Kan baru geus pepegatan jeung maneh teh meureun. Jangan karena proses doang. Doang. Ai sina teh perkara andaannya teh ya. Kan kemarin kan cerai ieu. Cek kamari ge beboncengan manehna teh. Jeung si Ici. Heeh. Anu Kang Marek teh. Heeh. Oh begitu. Salah ke aing kira-kira di jalan kenaonnya si Icinya. Nyampe ke balik-balik. Mau mana mah, yo sekarang lagi juga ondel-ondel.
Nah, aing asal liwat jalan laki mending muda-muda. Ya, itu mana emang? Si Ici mah glowing, mudah-mudahan. Teh lalaki teh mudah-mudahan teh kunaon. Nyaw geleugeun, nyaw aing itu. Pertama hiji dan kasihan dah pasti kotok sih bangetna. Ayo atuh antar aing salah dikit salaki aing. Aduh kan di sini dikit. Ngintip deui nu kamari. Wani piro. Resep ngintip ngintip. Ieu padahal mah teu kudu diintip-intip deui pada cerai. Zaman ayeuna mah unu gratis naon ge. Bayar mah Aku aing bisa diajakan kelabing. kelabing jadi PL. Di mana? Ya eta di aya di warung kopi. Eta teh warung kopi gitu. PL di warung Tapi jerona tapi sok aya loba gurila gitu. Guludug meureun, Lain kica-kica lampuna. meureun. Lampuna, lampuna teh loba da warna-warni. Ai gurilat aing rusaknya guludug. Kamu aing kasamber guludug tutung meureun. Itu mah kasamberan teh lain nambah tudung. Tambah bodas. Oek Mau mah nama pembat. kok teh. Mana? Ayo kasih itu Ici. ini Yang ngintip deui. aing. Ayo harus banget ngintip teh. Aing penasaran salah si aing teh atuh balik-balik nama pe. Siapa di mana? Nganu karena teh menang ngiri Din. Ada aku. Di bangka kan. Ya, Boleh ngintip deui. pas nama udah. Salah si aing can datang pas nama biasana aya sendalna. Tapi itu aya motorna. Salah ki aing apa lainnya? Pas nama ke salah ki aing motor nama. Bagaimana nya? Kadina. Apa salah sih? Aku tadi ngomong nggak baik cewek. Kemana? Nanti kan antar saro. Ke saro ngintipnya jeung saha. Ke saro jeung saha. Awas pamen kapan di saro pasti digini. Kebetulan tenaga unu barang jangan tak duit na we pinjam duit na. Aya teh saraf. Aya teh ih baeud Urang tas kieu heula tadi mun kabelet mani. Ih masa. aduh kita geuning meni babarengan Pan masal pahareup-hareup gihna. saro tadi ngomong sorangan Itu aya. ya ada mana itu tuh tapi salah kisarannya lain jika nama motor nama Tenjo. salah kisaro lainnya Asa bedanya. Asa beda. Oh, apa nyokot motor deui salaki pipinya. Nya, juga ngelikin si Icihnya mending tempo we lah kali ulah. Weh tempat. ya ada masa buahnya Jadi akhirnya. Di keheraannya Ece. Wah, hei mah. Icih Udah saking Ece iya, orang senggesan. terus salkianya kemana Ci? Teuing, geus ngeusan tapi salki batur kan. Terus Ici terakhir salaki aing ulin kasih iraha Anu kamari urang dikeuseukeus ku didinya. Si Ici mah kegatelan, salki batur. Ulah jadi kompor Ece. Eratnya Atau tuh kompor kompor mah atuh pergi masak. terus aing geus kica geus los kontak jeung salaki aing Pokoknya mah ti semenjak hari tadi geus kegatelan eta mah. itu marena itu Bohong disebutkeun. Jadi kompor Ece eta baturanna nu di tukang duaan. Iyalah babaturannya. tapi itu juga salaki aing motor Iya, naon Ce. Ini mah da ieu ngadu ngopi doang Ce. Nya di mana? tapi pokoknya namanya amun salaki aing ulin kadidik iso udah dilayanan Kayak diantarkan pulang. Bohong Mana disebutkeun. Jangan coba segajur ieu mah. Iya, naon Ce.
Banyak yang masuk sekarang itu kasaroh. Mana pernah ngerebut salahnya mana oke ulah begitu. Iya, orang tanya Mana teh kan cerai teh gara-gara ieu. Si mikir. Menyerek leuleuy. Geus ya geus. Belum ada ketan wae. Kok si Narsi kok gitu? Kok anjing enggak jauh wae kok sieun. Narsi Mana teh naon ngadon jeung ieu. Ieu urang teh ngobrol lah ayo. Apa teh ge ngegerebek ieu deui. Cuman enggak godaan. Oh, dia ki carana, ha? Saya disiksa nek manturan aing cenah ngarabak si Ici. Jadi kieu, Ah, bisa jeung sarung besar. Iya. Masih jadi perebut Si teh. anu wih wae. Wih wae. Ieu mah jeung sarung we. Iya, eta sarong. Ada murah kita sarong ape. Aduh, ceu urang wih lah nya. Wih wae. Wih itu bang ribut wae. Ampun aja. Jeung sarung we. Ih, urang rek wih. Jauh ka tonjong. Sama mah dia kitu wae kain teh. Mana mah? Sama. Heula. Tuh makan gara-gara si Ici. Isian udah datang ka dieu. Gara-gara si aku keur digodaan keur dideuketan. Loba duit nih. Cang kumaha ha? Kok saya jadi parasnya sih? Parasnya. Kita kudu parasnya ta. Iya, nu biar kelok nama mana teh, malah kasih narsi manganter. Suka mari cenah rek janjian, rek ngintip. Oh, Tapi kan buktina iya meureun ceu. Tuh saya ini kumaha? Ulah ribut we, eta teh mah teh babarengan teh karabrak si itu tuh si Ici. Iya, bayang kelokna. Apa buktina naon di DG? Nah, mana bisa merebut salaki batu di Ici. Eta mah kamar. Ulah ngomong sih. Si anu ulah ngomong mah. Kuduna mah iya bayang kelokna. Kita beang kerokna emang laget pelakor dasar si Ici. Biang kerok di mana ayeuna? Beang kerok kamari sia salaki si Saro. Itu geuning. Eta mah kamari. Salah ke aing itu. Oh, ini mah koma loba tuh bilang Disungkutkeunnya. Sebutkeun dina susu. Bukan kamu Saro ka mana ka dieu mana nguruskeun dasar si Saro teh nyaho. Lalaki mah di imah teh gawe capek tapi mainna mah ngagodaan we salaki batur. Pantesannya kitunya salakina lain jeung ka batur di mana cek ningali lalaki herang. Ieu kumaha sih kan isirana kumaha ieu urusan ieu. Eta sumut. Gara-gara sia tah. Aing teh ngagodaan lalaki tadi teh loba duitna. Kunaon sia teh? Ayo. Geus puguh rek nganter si Saro jenis nama. Kunaon mana teh ngagodaan si tadi? Aing ngaranna usaha mati mana wae, yang penting mah anak jeung pamajikan kaparaban. Pamilana lagi rek nganter si Saro narsi. anak pamajikan. Teu cek paribasana Saro. Aing cek paribasana. Asa tau we beureun. Emang aing awewe. Saya nanti kumaha? Arek kumaha we kumaha aing rek balik. Labing we juga asih. Ayo ah. Tuh, Mana jangan suya, ngajak ayo si harus labing. apa? Karena tadi nggak dikajakan, tinggal kalabing teh. Boa tadi sama ngagodaan salah di batur tuh lagi. Labil mana yang lain. Lain labil ieu mah nya. Heeh. Yuca orang kelabing yuci. Ayo. Kon deh. Ada rarum ke Ulangi lo tuh make tiung merah atau. Heh mau kunaon ha masalah make tiung. Rek ceramah. Cara mendek ceramah. Bisa tuh Bang Joget tuh. Enggak tuh era make tiung. Nah junta yang mau kunaon? Nyado. Nyamun. Nah sadek milu. Karena saya tadi ngajakan beureun Saro. Masa teh ngajakan Asa meureun. kudu iya pakaian kudu eling wae. Dibuka doang kerudung nak aja make daster. Ngeratun. Pengerah kenyan ici. Lah kaje. Ici ah. Ayo. Berarti ayeuna mana mau ngajak kurangnya? Iya ngambung. Teuing ngajak Ya eno boro-boro maneh urang ge teu anu CS teh diajakan kitu mana nama julid. Perasaan kamari si Saro geuleubaan ka si Ici ayeuna. Dunia berputar. nutup manten masih ngakarak banget nah ayo Berat seriusan. ayo enggak penting Karena orang lembur.
Salaki aing Aing ka dieu. Itu saya ada di mana itu di gaula. si cing aing bakal dia di salaki aing. Tapi itu menjaga asa sawau. Itu kan selalu di habis kawan. Tiga sinar sih. Nasi? Nasi? Ah, Nasi? Ih. potongan aing. Potongan. Dia satu mes, Nasi? si Saro, si Saro. Nah, Si Saro. Oh, si Saro kan tadi balik Iya tuh kan si Saro. Si Angel. Bener ya mah kapan gini dia mamah kenaon di dia Ada udah di balik batu. Aing ngajak ka dia. Pengap aing di iman buat sia. 5 poe balik-balik. aing balik ku sia pantona ditulakan bae Ah, sia mah menileu kabar-kabarna. aing ulin ka siji ku sia dilabrak bae Oh, aing masih hiji sia eueuh. Oh, aing sia ngelayan si asal ki aing. iya mah kapan gini dia tanya naon Ah, enggak percaya. sudah balik Bu, aing yang perhitungan. balik Aja. Mun, oke cuci balik banyak heh. Aing nanya ke sini nasi aing. karena di imah Sia, aing kumaha ieu? Bisa. Kela. Salah gimana tuh budak tuh? Hayang salah gimana itu? Cilek mah deui. Cara gimana itu nasi. Aing bebelaan dan geulis teh.